Assalamualaikum Dang Kasep. Aki teu acan imam kelas 2 diteun. Waalaikumsalam, bade naon nya Ki? Ari rek pebenta ka abi. Da abi mah lain incu Aki. Aduh, pasian Aki. Oh. Nyambuteun atuh Kasep. Ulah sembari ambukeun ari moal masihan ka Aki mah. Oh Pak, kaditu indit lah, gandeng. Kunaon jika anu kesel? Tadi aya aki-aki pepenta kasih guring. Da diusir we da orang mah lain incuna. Koret ulah kitu maneh teh. Bae wae kumaha urang. Heuh kumaha maneh eta ge tapi atuh tong kitu carana lamun maneh boga mah sok we atuh bere hitung-hitung sedekah. Da lebar mah atuh neng duit teh hese mah. Ka mana maneh? Sebeja teh kalah indit maneh mah. Ngarannya apel tuh kemarin soal si koret anco emang aya naon gitu. Eta kemari aya aki-aki nu minta sedekah ka imah si koret. Terus kunaon? Tapi tuh dibere guru kalau ka dicarekeun ke si koret na. Ela eta si koret meniteng keungan ka aki-aki teh. Ada si koret mah jelema ugi sarua ujung ngaranna koret. Halo, aya kieu geus ngagosip wae maya mah. Asep lainnya ngagosip da emang kenyataan. Kenyataan kumaha sih? Eta si Ih, kenalan marane. ayo weh mana mah hayang nyaho wae lah. Geus sekene ulah pasea. Bener, mani isuk kene geus pasea. Atuh udah kesel si koret mah hayang nyaho wae urusan batur. Geus hayu orang asup ka kelas. Hayu. Assalamualaikum, punten. Saha? Teh nyaho? Teh keur capek. Iya, Aki rek minta cai saeutik mah. Sanya teu ingat tuh. Iya, Aki rek minta cai saeutik. Oh, juk ka ditu. Kulantar hati aing nyeri ku aing gakeun cing sarangkah kieu.